Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para baraya yang diberikan cinta, yang diberikan hormat, kepala keluarga di atas langit juga nama. Alhamdulillah dengan kesempatan dia sing kuring tiasa riung tulung bengkok karena dia bertempatan. Ayo orang banyak dipuji-puji kalau mau kawasan. Berkat anjana orang kesaya tiasa bertempatan. Terhilap oke ini assalamualaikum salam bagi orang sadaya. Kasadayana ingatnya jangan salat kata caka percaya tuh. Ada percaya seanggapan zaman cilakatnya kita zaman mengalaikan salatnya. Tah kawadi zaman itu salat tiga nama duit dan dikepet mereka lagi. Hadirin dimuliakan Allah, setelah bisa tahu kalau di salat orang dari kita maksiat baca nama salat yang karena sifat iri hati jemati umat itu simpulan goyang pasadaya turut karena aturan agama sakumaha aya dina keteranganna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar hartosna sanyana salat teh nyegah tina perbuatan keji sareng munkar sabab ieu salat teh kewajiban urang nu ngaranna kewajiban kudu dilaksanakeun mun teu dilaksanakeun maka Allah ingat para wargi salat teh utami untuk salat kudu dibasmi salat teh wajib untuk salat kudu digebot kumbing sama doa masih jadi kudu didik dan mana ngaranna agama ibu bapak sekalinya salat tiap lama sahawa yang tinggal salat berarti tante ngaruntuhkeun agama sakumaha dawuh kanjeng Rasulullah sallallahu as-salatu imaduddin faqad aqamaddin waman taraka faqad adamati artosna ari salat tiang gambar sing sawa yang anu ninggalin salat berarti eta teh negakeun agama sawa yang anu tinggal salat berarti eta teh jalma nu ngaruntuhkeun agama alam kiwari teh seueur teu salat jeung teu salat ge geus teh Bu masih ge pabadag-badag ngisian kosong-kosong alhamdulillah geus teh paling ge salat maghrib aya 2 jajar maju ka isya aya sajajar maju ka subuh bayangkeun ngisa karpet masjid jeung tiang masjid aya jalma geus ka areli ka Gusti Allah marokana hirup di dunya di alam dunya teh walila hirupana marokana hirup di dunya teh mau disalatan desa di rumah dia wargi sinyelinga jaga penggunaan di Islam malaikatnya nyata salat tah matakan karena salatnya ulalala wara kang gara-gara kumpul kudunya pentingkeun salat tah ayeuna pahayu urang takwa ka Allah utara salat singgera salat usok salat salatna sing ditawayukeun deui sing dibusukeun insyaallah sadayana sakitu nu dipikantun udma sopa wadang maka ada wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.